ya. Misalkan aya jelema nyandung lanceukna dikawin adina dikawin teu sah ala ta'yid terkecuali mahromna teh lain mahrom tabyid. Contoh seperti anak naon adik ipar, ieu mah lain tabyid. Sanajan teu sah dikawin sabuat urang ngawin lanceukna. Urang ngawin lanceukna mah teu sah urang ngawin adina ongko. Misalkan aya jelema nyandung lanceukna dikawin adina dikawin teu sah terkecuali urang cerai jeung lanceukna terus kawin jeung adina sah eta mah turun ranjang ya. Nah ieu mah batal. Urang nyabak adik ipar atawa nyabak lanceuk ipar eta batal. Lantaran mahromna lain mahrom tabyid teu salilakna eta.